Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi netizen sadayana patepang dangu deui sareng capruk radionet dina salah sawios kontena nyaeta dongeng Sunda. Dina danget ieu bade naraskeun cariyos sabalakana kana bagian ka-17. Kumaha para wargi netizen sadayana, mudah-mudahan sapapaosna aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkeun sakulawargi sareng tinekanan sagala rupi anu bade diseja. Para wargi netizen sadayana ngaturkeun nuhun kanu parantos subscribe, kanu parantos nge-share, kanu parantos nge-like kana ieu konten dongeng Sunda ti Capruk Radionet. Oge konten-konten anu sanesna kumargi aya konten investigasi Captenruk atau napi Capruk. Sareng aya deui nyaeta konten romantika kru. Kapayuna insyaallah bari nambihan deui konten-konten anu sanesna. Kitu amanat ti Bu Siska Najadi Batamu anu janten editor konten. Ya, halo. Ya, Mang Caca. Nama saya Mang gak usah disebut-sebut atuh. Saya mah biar di belakang aja, di belakang layar. Ya emang kenapa gitu, Bu? Malu saya punya hutang. Ibu mah belum bayar, Bu. Ya saya teh lagi nyumput ini teh. Nanti kedengeran sama debt kolektor. Lagian pan saya mah editor iklan, bukan editor konten. Editor konten mah si Yusuf si Warmata. Udah. Gak usah disebut-sebut nama saya mah. Ya, sok lanjutkan aja. Oh, baik Bu. Para wargi netizen sadayana cariyos anu kalangkung nuju medar kajantenan anu kaetang ngagenjleungkeun deui wae. Nyaeta aya nu maot gantung diri di lebet Balai Sagala. Nya sing horeng eta Ki Jembros. Nah kunaon atuh cenah eta bet ngagantung diri Ki Jembros teh? Mangga urang lajengkeun. Nanging sapertos biasa aya anu bade ngiring ngalangkung heula, mangga kapayun. Nikmat sekali ini. Kopinya begitu harum, begitu nikmat. Kopi apa ini, Bu? Itu kopi baru, Pak. Kopi yang memang enak rasanya. Dibuat dari biji-biji kopi yang berkualitas dan akan membuat ketagihan. Ibu memang istri yang cerdas. Sangat tahu akan selera papa. Sendal jepit cap kuda liar. Sendal jepit yang membuat kaki Anda nyaman dalam melangkah dan bekerja serta berkarya. Sendal jepit yang dibuat sejak 1888. Terbuat dari karet-karet pilihan yang pencampuran dari karet ban, karet gelang, karet kolor, jam karet, dan bahan-bahan karet lainnya. Sendal jepit cap kuda liar menunjang aktivitas Anda. Ayo, Bu, Papa mau berangkat dulu. Mana sendal jepit Papa? Oh itu, Pak, ada di atas genteng, lagi dijemur. Oh iya, baiklah, Bu. Papa berangkat ya. Hati-hati, Papa, jangan sampai jatuh lagi dari kuda ya. Si Mang itu labuh kena tulungan. Ki Jembros teh supir truk nusok ngangkutan keusik jeung batu. Manehna ngadunungan ka Haji Mahmud urang Cikawening nu bogaeun truk 8 unit. Tilu tikleun jumlah pamajikanana. Mun aya nu rek nyieun imah gedong ka Ki Jembros pesen keusik jeung batu teh kasebut tanginas deui nu pesen pabuburit peutingna geus ngagunuk di buruan.
5 poe ka tukang, rebun-rebun pisan, Ki Jemros kakaraan jog ka imahna. Tas nganterkeun keusik di lembur sukalila, tuluy nu datrek di imah dununganana. Balik ka imah teh ukur nyelang heula miceun racun beurit pesenan pamajikanana. Ti minggu tukang papadona mah pare di imahna ampir beak lantaran beurit keur meujeunna mahabu. Cara sasari mun asup ka imah teh sok make jalan dapur da manehna nyakuan koncina. Panona geus cepal pisan lantaran peuting eta meunang 3 rit bulak-balik mawa keusik jeung batu. Barang sup ka dapur samemeh nepi ka tengah imah, manehna ngarandeg lebah lawang. Ngawaskeun nu keur uplek ngawangkong dina kursi. Buru-buru nyumput bari angger ngadedengekeun beungeut pias manggih kareuwas. Nu keur ngawangkong antukna pasea, awewe bayuh yuh ngajenggut buuk awewe demplon tuluy digusur kaburuan. Ki Jemros rencepan kaluar deui buru-buru ngingkig balik ka garasi Haji Mahmud. Antukna manehna sare di jero mobil, kakaralilir liwat tengah poe. Rek balik kalah kasieun, cek pikirna saenggeus ngajenggut buuk awewe demplon eta awewe bayuh yuh bakal ngajenggut buuk manehna. Bawa leuwih ti kitu, biring jeung sabangsana tangtu pating kalayang, kawas nu geus-geus. Nu matak paur, salaki awewe demplon tangtu ayeuna keur ngincer manehna. Saha salaki na teu hayang nyokot bedaug mun nyahoeun pamajikanana di sarean batur atuh. Ki Jemros gempeur bea karep. Eta kajadian geus kakubur tahun-tahun ka tukang. Boh manehna, boh awewe demplon. Geus teu nginget-inget deui ukur jadi kasurti dina hatena sewang-sewangan. Ari ayeuna awewe demplon bet nyaritakeun perkara eta ka pamajikanana pisan. Ki Jemros ngahulang dina mobil nepi ka sore, kahayang namah meunang sabaraha poe cicing di dinya ngan eta truk rek dipake ku supir sejen. Peuting-peuting Ki Jemros indit kakalerkeun, tuluy nyumput di imah baturanana nu anyar keneh ngaduda, ditungtung lembur meh deukeut ka astana. Sanajan ka babaturan deukeut manehna teu wanieun nyarita keur boga masalah di imah. Ari peuting pagetona baturna manipok pisan nyarita. Cek kudu nyemput cek dewek mah. Sadarea ge geus nyahoeun jan pamajikan si laing ribut jeung awewe demplon. Ki Jemros ngagebeg. Eta kareuwas can leler geus ngurunyung deui kareuwas sejena. Baturna cacarita yang dilembur keur genjleung ku kajadian aheng nyaeta betusna sakur rasiah. Leuleus lain bobohongan Ki Jemros teh. Beuki narembongan yen sakedeung deui bakal aya 5 lalaki nu ngudag manehna. Sapeupeting Ki Jemros teu bisa sare. Mani geus bek bae pundukna aya nu neunggeu, tuluy manehna dirempug ku 5 lalaki nepi ka hanteuna. Dewek geus minta ngelingan. Si laing mah mangprung atuh da. Baturna nyeklek-nyeklekeun. Isukna rebun-rebun basa baturna keur indit ka masjid lantaran RT mere bewara kudu ngumpul. Ki Jemros ngahulang di dapur. Geus gilig hatena paeh ngagantung maneh bakal leuwih dipihormat batan paeh dirempug ku 5 lalaki nu pamajikanana diheureuyan. Memehna kungsi kapikir rek ngabaheum racun beurit nu teu kungsi dibikeun ka pamajikanana tur aya keneh dina sakuna. Ngan sieun lila paeh atawa kalakah gering ripuh bari paeh mah henteu. Beda jeung ngagantung maneh tara aya nu kacaturkeun salamet ari lain kaburu aya nu nulungan mah. Manehna kurah koreh neangan tambang, nya manggih di juru, lebah tempat brag-brag brug-brug. Barang rek nalikeun tambang kana usuk dapur, baturna kaburu datang bari mawat salabaran. Tambang di mana eta? Baturna kerung. Di juru. Ieu teh rek nginjem heula buku ge. Butuh keur nalian keusik. Teu papanjangan nanya baturna teh. Najan ka tembong heran lantaran kakarang ngadenge aya keusik di talian ku tambang. Song bae mikeun kertas. Ki Jemros nengetan eta salabaran. Dibaca lila pisan. Ngahulang sajongjongan. Nyeh menang ilham. Aya cara sejen lian tinggal gantung maneh. Nyawan cihaneut moyan Ki Jemros lempang muru balai desa bari nyeta-nyeta jelema linglung
sajajalan ngocomang sorangan. Sabalakana, dewek kungsi sare jeung Nyi Demplon. Sabalakana. Sakur nu papaliwat jeung Ki Jemros tuluy nyingrai ngajauhan. Nu ngagulung lebah balai desa bubar katawuran papadasieun katepaan. Tewak si Jemros geus katepaan tewak. Aya nu gogorowokan ti jauhna tuluy ngabecir lumpat ti paparetot. Hanesip teu cicingeun. Ki Jemros tuluy diborogod, sirahna dirungkup ku lawon hideung, biwir dirapat ku plester. Blus diasupkeun ka balai sagala, dihijikeun jeung nu liana. Sabot dikerem di gudang. Ki Jemros ukur ngira-ngira yen manehna baris di panjara. Keun wae ceuk pikirna, batan langsung dieksekusi ku 5 bedog ti 5 lalaki mah. Basa manehna aya nu ngagiringkeun ka barak, tuluy ku Iros pidato, tuluy aya nu buka kain nu nutupan sirahna, Ki Jemros sakadapan culang cileung. Manehna nilik-nilik paripolah sawatara jalma, rek nuturan ngarah teu ka ciri beda. Manehna ngarenjag ka bina-bina waktu nyahoeun awewe Demplon bilu dikerem di dinya. Kasieuna ujug-ujug guniang deui. Tada teuing wirangna upama awewe Demplon cacarita kanu sejena. Sajeroning babantu nyieun gowok, Ki Jemros gawena salungkar salingker, neangan kasempetan hayang nyarita jeung awewe Demplon rek ngomat-ngomatan sangkan kejadian baheula ulah diguar deui di barak. Sabot nu sejen keur ngawangkong di lapak sawala ngabadamikeun aturan-aturan di eta barak, di mana aturan beunang aparat mah ku pangeussi barak didudut lantaran ceunah teu nembongkeun keadilan. Ki Jemros gogoleran digowok bari mikiran rupa-rupa rencana. Asa hayang kaluar deui ngejat di dinya, tuluy kabur ninggalkeun lembur. Hanya ka telat ceuk pikirna. Kuduna niat kitu teh dipigawena kamari. Ayeuna mah manehna teu beda ti beurit asup kana senteg. Ngahuleng salila-lila. Basa nu sejen geus sarare, manehna mah nyeuleuk keneh. Wanci janari leutik, pangeussi barak geus nepi ka alam ngimpi. Ki Jemros kaluar, tuluy lelempangan dina lolongkrang gowok. Weuh nu nyaring, taya nu kabaribinan. Manehna tuluy ngatayap buru ka barak awewe. Lalaunan muka panto diantarana pipiding tiplok. Lempang semu jejengkean, ngarah lengkahna taya nu ngadengeun. Rencana geus asak, manehna rek ngageuingkeun awewe Demplon, mere isarah sangkan ulah geruh, tuluy ngaharewos lalaunan. Obat ulah betus ka sasaha. Sakitu ge geus cukup. Jeung tangtu awewe Demplon surti kana maksudna. Barang sup ka barak awewe, Ki Jemros kalahkah uleng. Manehna teu nyaho lebah mana tempat sare awewe Demplon. Di antarana puluhan gowok nu ngajajar kabeh ge can aya nu dicirian. Taya deui cara lian ti nu ongan unggal gowok mukakeun reregan dapon melenge, ngadeukeutkeun panon maluruh saha-sahana nu ngagoler. Najan kaayaan reyem-reyem, Ki Jemros bisa keneh nengetan saha-sahana nu keur sare. Tur manehna moal kasamaran, da ingeteun keneh kana golerna awewe Demplon najan geus kaselang sababaraha taun. Sanggeus noong 11 gowok, manehna can manggihan tempat sare awewe Demplon. Di mananya? Nu geus kapapai teh Nini Enti, si Buuk Panjang, eta belah dinya Tante Noni, gigireuna Nabi Isa, tanu sejenna mah teu pati wawuh. Lebah gowok ka-12, panonna rada anteng, malah asa embung lesot tina reregan nu dipelengekeun.
Pamandangan aheng di luhur kasur lir maksa panona sangkan ulah ngiceup. Ki Jemros renghap ranjuk, lamunan ngacacang kamana mendi. Sagoreng-gorengna reporter TV pasti aya tenjoeunana, kitu kacendekan Ki Jemros. Manehna kungsi sababaraha kali nenjo eta awewe dina TV sabot ngalaporkeun sawatara berita. Ki Jemros remen pisan manco hareupeun TV daku zaman kiwari mah teu hararese hayang nenjo nu geulis teh, cukup ku mencet remote. Tong waka nenjo artis nu arambu cuy, ku presenter jeung reporter ge Ki Jemros mah teu weleh ngelai. Remen nyipta-nyipta hayang jadi jelema beunghar, ngarah bisa nyandung sakur awewe nu nembongan dina TV. Tadi pabeberang, manehna nenjo pisan bungkeulekan reporter awewe. Teu bina tina ciciptan, awakna estu pika uruyeun. Salila mantuan nyeun barak, panona ngadeule maling, nyidik-nyidik imbit eta reporter. Mes-mes neureuy ciduh. Cacak mun teu sieun katenjoeun ku awewe demplon mah manehna hayang nyampeurkeun neges-neges ti kadeuketan. Ari ayeuna waktu manehna keur noong tina reregan nu dipelengekeun, tetenjoan teh leuwih-leuwih ti tadi beurang. Eta reporter keur nangkarak dina kasur bari ukur make kutang jeung calana jero. Sanajan reyem-reyem panon batina bisa nenjo sampulurna nu keur ngagoler, tina sirah nepi kana suku estu sampuraning lenjang. Awakna peungkeur asak pangome, kulit enai saribodas ngagelempong lebah pingpingna. Lat we poho kana niat memehna, anggur ngarahuh semu ngahuhuh. Lir teu ngeuh di eta barak rea jelema bakal nyaring mun ngadenge nu ngagareuwahkeun sup Ki Jemros ka jero gowok. Sajongjongan nilik-nilik nu keur sare. Manehna nyokot samping nu ngalumbuk dina kasur. Sahari tadi rungkupkeun kana beungeut eta reporter. Dibekemkeun ku leungeun kenca. Leungeun katuhuh henteu cicingeun, ngudaran sakur nu napal. Nu dibekem ngagurinjal adug-adugan hayang lesot. Tangtu eleh tanaga, awewe purahnya kelan mik ngelawan lalaki nusok ngalung-ngalungkeun batu kana truk. Tacan cacap kahayangna, Ki Jemros kaburu eling, jalma-jalma tangtu nyari. Manehna rurusuhan kaluar bari nyekelan keneh celana jero, lung dina jajalaneun, tuluy rurusuhan kaluar ti barak awewe. Lebah barak lalaki kakatayepan deui, neangan gowokna, brug kana kasur bari renghap ranjug. Salamet keneh cek pikirna, cacak pun kapergot tangtu wirang kabina-bina. Pangeusi barak tuluy genjleung ku eta kajadian. Basa ngariung di lapak sawala, Ki Jemros api-api milu kaget. Kasindiran basa sawatara jalma nyebutkeun aya mata-mata. Tapi hiji ge taya nu nuduh ka manehna, Ki Jemros beuki jongjon basa tepung jeung awewe demplon. Teu nembongkeun pasamon rek ngera-ngera sigana. Eta awewe ngajak sasalaman kawas du poho kana kajadian sawatara taun ka tukang. Nepi ka isuk-isuk taya nu sare deui. Sawatara lalaki ngageremet hayang nyaho jalma nu asup ka enggon reporter cinta tia. Pangpangna Asep Jitu jeung Ucup Kadek. Nepi ka buluan blut ge. Moal aya nu ngaku. Di mana aya bangsat ngaku? Kajabah. Mun manehna geus katepaan wabah sabelah kana. Ceuk Asep Jitu. Ya, urang kudu neangan akal. Sangkan eta bangkeluk bisa katepaan sabelah kana. Tapi nya kumaha tah carana? Kumaha? Hah? Ucup Kadek kerung. Nya teuing atuh. Da dewek ge. Jadi kieu teh hayang-hayangan ya. Kaum awewe balik deui kana pagawean kamari. Masak jeung nyadiakeun kopi. Ari kaum lalaki masasatna taya deui cabakeun, ukur luad liud bari ngawangkong ngaler ngidul. Asep Jitu ngajak ngariung deui, manehna mere alasan. Upama kajadian tadi Janari teu dibereskeun, isuk pageto bakal timbul deui kakacauan. Nu sejena sapuk. Aparat kudu dibejaan sangkan eta jelema gering dicerek tuluy dikaluarkeun ti jero barak. Ki Jemros mah teu ieu reuwas cek pikirna, komo mun di luar nu di jero wae eueuh nu nyahoeun. Ucup Kadek tuluy gegerewan dinamik ngabejaan Ki Ulis nepikeun runtuyan kajadian tadi Janari. Pleng ti luar taya jawaban. Tayohna aparat keur badami.
atawa bisa jadi milu reuwas jeung bingung ku kajadian aya nu digadabah. Setengah jam ti harita kakara aya bewara tina pangeras sora. Tes, 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 kayak gitu. Hei, kaum balaka sontang, aparat geus narima laporan kejadian tadi jadari, geus nalungtik kalayan apik, demit pisan persis para detektif ulung ya. Pikeun aparat moal hese neangan mangklukna, tapi rek mere omer ngalah manehna balik deui kana purwadaksina. Heh, kaum balaka sontang, sing saha nu tadi peuting ngarayap ka anggon awewe, sok prak gerang aku. Aparat mere waktu nepi ka isuk subuh. Mun taya kene nu ngaku, rek ditemak di tempat sakalian. Ayo, nyaho-nyaho geus kajurah roh di jero gobok. Nya saestuna aparat teh leuwih pintar ya, tarapti sagala rupana. Masing areling di sabudeureun barak geus dipasangan kamera nu ngawaskeun sakur gerak-gerik kaum balaka sontang. Nu ngabandungan eta bewara pating raringeuh. Meh bareng luak liuk papadaneangan lebah-lebahna kamera. Geus dipasangan CCTV teh meureun. Nu matak mun desalin ulah janji ngabaragada kudu tarapti. Ceuk si buuk panjang. Wah, lain CCTV, CCTV meureundan. Tapi di mana aparat desa bogaeun CCTV? Sakanya ho kuring Bandung itu mah ukur aya di kota. Ucup kadek ngengklokan. Ya. Kota jeung lembur ayeuna mah eueuh bedana. Pasti ieu perintah para pangagung ngarah tindak tanduk urang kaawaskeun. Tuluy ditalung ti keur neangan ubarna. Walon Asep jitu. Tapi di mana nunduna? Wah, teu kaciri kuning. Ucup kadek tatanggahan. Nya ngaranna oge kamera demit. Ngahaja nya, ngahaja sina nyumput nya. Margi kamerana disebat kamera demit. Upami demit pasti nyumput moal ngabagug kawas Mobil sanes Kawas munding. sanes kawas speaker masjid Penbal Ustadz Sukri. Sarerea ngarasa jongjon lantaran aparat tanginas pisan mereskeun kajadian paripeuting. Tinggal ngadago-dago tina bibir saha pangakuan rojolna. Ki Jemros ngaberag-berag maneh padahal hatena mah murangked alabatan balon kempes. Asa cikeneh manehna meunang kating triman, tapi tuluy pepeus deui ku eta bewara. Waktu dahar babarengan Ki Jemros mah seuseut ngahuap ge nya-nya teu mirasa. Manehna tonggoy mikiran tilu perkara eta bewara. Kahiji aya kamera demit. Kadua pangakuan jeung ditembak sakalian. Kaum awewe lir taya deui gawe, sabada paciweuh masak bebersih jeung ngumbah wadah tuluy galecok di jero gowok. Kaum lalaki saruahna deui, maranehna kakara rengse nyieun sasampayan. Antara barak jeung kamar mandi aya lolongkrang nu hateupna tina fiber. Najan sorot panon poe teu tembus tapi saabna mah karasa pisan, cukup keur ngagaringkeun papakean beunang nyeuseuk. Tambang harulang teuing di antara awewe aya nu usul nyieun pangaosan ibu-ibu nu ngajejeranana Ustadz Sukri. Sina bagi lirwe jeung pangaosan bapak-bapak nu biasa nyekelan pulpen geuwat nyusun deui jadwal. Yo, jadi pangaosan ibu-ibu teh unggal pada lohor jeung asyar. Pangaosan bapak-bapak unggal pada maghrib jeung isya. Nya kitu tah hasil babadamian uing sorangan ya. Ceuk nu nyekelan pulpen. Naha make dipisah-pisah. Hijikeun we atuh awewe lalaki. Asep jetu kerung. Nya ngarah waktu we rada hambur gitu tah. Tembalna. Ustadz Sukri haget pisan karena pangaosan mah. Kaum awewe sina ngumpul di lapak sawala. Mimiti kadenge sora nu maca solawat,
ngaweuhan kasakuliah rohangan. Nong toreng kana ceuli Ki Jemros nu keur hulang-hulang keneh di gowokna. Hampir sajam Ki Jemros mikiran kamera demit. Manehna remen menang beja tina TV, sabagian kasus kajahatan kaungkap teh tina kamera demit. Nu maling duit di ATM, nu ngagasab minimarket, bisa katembong gambarna tuluy kacerek nu boga gawena. Tapi manehna asa cangcaya keneh, nah nya dia tarohangan di pasangan kamera kawas gitu. Manehna rek tatanya perkara eta, tapi inggis nu sejen malik curiga. Buktina rereana mah hare-hare wae. Rek aya kamera rek eueuh tayohna moal matak barubah. Tangtu kana kituna teh lantaran nu sejen mah eueuh nu rumasa teu katayepan asup ka barak awewe. Piraku teu kaciri pisan jugrugna. Ki Jemros alak ilik deui ka sabudeureun rohangan. Ah, nya da asa eueuh nanaon? Nya di mana nyumputkeunana atuh? Ah, eueuh sigana mah ceuk pikirna. Tapi cek Ustad Sukri ge da moal kaciri, tangtu nyumput buni pisan, ukur nu masangna nu nyahoeun lebah-lebahna. Atuh ngarenjag deui Ki Jemros teh. Tuluy nyipta-nyipta kejadian tadi Janari geus robah jadi video nu disimpen di aparat. Samalah boa ayeuna keur dilalajoan. Mun kitu teh, nya ieu pisan nu pangwirangna sajeula hirup. Boga lampah euwah-euwah bari nongerak kanyahoan ku sarerea. Beuki ngagebeg hatena barang ras eta video bakal nyebar tina HP kana HP dilalajoan ku unggal panon. Da kitu kagalibanana mun aya nu aheng-aheng teh kawas video porno, nu sakedet netra geus kapaconghok ku sarerea. Nya kudu ngaku Ki Jemros gegerendengan sorangan. Tuluy ngabayangkeun kumaha prak-prakanana. Memeh balaka ka sarerea, manehna nyarita heula ka Ustad Sukri sina ngariungkeun panggeusi barak. Geus kitu Ustad Sukri mere panganteur yen dina eta riungan aya panggeusi barak nu geus leah hate rek ngaku kana kasalahanana. Salajengna nyangakeun ka Ki Jemros. Kitu cenah meureunnya ceuk Ustad Sukri teh. Tah lebah diserenan kudu ngomong manehna bakal bingung ti mana ngamitianana. Nu sidik mah kabeh panon bakal manco, pangpangna reporter cinta tia nu ngarasa geus kacabak parabotna. Teu mustahil Asep jitu tuluy nangtung bari ngaheumbatkeun peureup. Ari sia, lain ti subuh kene atuh ngaku teh. Kitu meureunnya ceuk Asep jitu teh. Manehna tangtu balebeb-balebeb komo mun nu sajena tuluy merak pakupananya bari nganaha-naha. Tidinya manehna bakal ngarasa jadi jelema nu panghinana di antara panggeusi barak. Teu kalis ku ngedalkeun pangakuan, isuk pagetona bakal pada nyeungsirikeun boarea nu tuluy nilam. Salila dikeram di barak, nya salila eta manehna bakal jadi bahan geugeuyan bari dijebian ku kaum awewe. Tah kakara nyipta-nyipta ge geus karasa pisan wirangna. Ki Jemros tuluy kerung sorangan, mikiran polah jalma-jalma nu arasup ka eta barak. Mun nyuk-cruk riwayat nama, kabeh ge boga pasoalan nu sarua, mere pangakuan. Tapi kumaha carana sangkan bisa kedal henteu sieun wani pok bari nampa naon wae balukarna. Da geuning katenjo nama mani teu riuk-riuk atawa bakat tingkandal kulit beungeut kitu maranehna teh. Lieur nu teu boga kaera ngawewirang diri sorangan mah leuwih hina batan ngawewirang batur. Apan eta pisan cirina nu geus katerap wabah sabalakana mah wani nyaritakeun ka hengker dirina. Matak dikerem oge kitu kalakuanana dan walagri keneh mah cicingna ge di luar. Ari manehna cicing di barak soteh dimimitian ku api-api. Tidinya Ki Jemros ngarasa hayang nya-nya katepaan, ngarah bisa nyarita sahinasna bari henteu dieunteupan ku kasieun. Kojengkang kaluar ti gowok tuluy lelempangan bari anggar teu nembongkeun semu nu ngungun. Basa panggih jeung budak bangor buru-buru ditoel. Yang, cing tenyo panon emang lah, sok aja. Asa kapireung peunan ye teh. Pokna. Budak bangor nalak-nalak panon Ki Jemros. Aya kana 1 menit 2 menitna pateuteup-teuteup. Eueuh nanaon? Walon budak bangor. Ki Jemros asup deui ka gowok.
Nuka baca ku manehna tina salabaran eta wabah bisa tepat tina teutepan. Tuluy dirarasakeun, nah hadirina geus robah atawa acan. Anger keneh cara mamehna. Buru-buru keluar deui ti gowok neangan jalma sejena. Kitu jeung kitu meh unggah jalma dipapai diteutepan hiji-hiji. Cek pikirna piraku tina sakitu puluh jelema eueuh nu bisa nepakeunana. Cacap nepi ka peuting nu didagoan teu daek datang, kalah ka panonna we meni asa belel. Sugan kudu sida sare heula cek hatena. Guhar we sare tapi teu daekeun tibra. Tengah peuting geus lilir deui bari anger asa can aya nu robah. Waktu asa nyerelek pisan, subuh moal lila deui. Ancaman tina bewara meni asa nongtoreng rek ditembak sakalian. Ujug-ujug asa beledag gue aya nu ngabekaskeun bedil, tuluy manehna goyang getih dina kasur. Cek pikirna leuwih dipihormat ngagantung maneh. Cara bunuh diri pang entengna nu geus dilakonan ku jalma-jalma nu peunggas harepan ti zaman primitif keneh, batan paeh di bedil batur. Basa nu sejen geus kurker kerek, Ki Jemros kaluar ti gowok, ngajengjen sakedapan ngawaskeun kaayaan. Rerencepan manehna lempang muru ka dapur. Luak liek sajongjongan. Leungeun kenca uyup ayap kana saku, geus kitu keketayepan ka kamar mandi. Saenggeus ngalaan heula tambang tina sasampayan, manehna asup ka salah sahiji kamar mandi, ngarojok Eternit ku tihang sasampayan. Tuluy nalikeun tambang kana kaso-kaso. Bae ge, moal panasaran ari babarengan mah. Cek hatena. Aya kana 2 jam Ki Jemros guang gawing di kamar mandi, samemeh kapanggih ku budak bangor. Sawatara laki nurunkeun layon, tuluy digotong kalapak sawala, dituruban ku samping kebat. Ustad Sukri teu eureun istighfar, nu sejena bati kumecrek bari ngira-ngira kunaon Ki Jemros bet luluasan. Ucup kadek ngabejaan Ki Ulis, pleng taya nu ngajawab, cara sasari. Pangeussi barak ngumbar kasedih ditinggalkeun ku batur sanasib, bari hiji ge taya nu ngahubungkeun jeung kajadian peuting kamari. Sabalikna nganggap jalma nu asup ka gowok reporter Citatia aya keneh dina riungan. Kuwu Iros ngarahuh barang ngadenge aya nu maot di jero barak teh. Kurunyung sangkaan goreng, isuk pageto korban baris nambahan. Nu katepaan wabah sabalakana maraot kabeh. Ari Ki Ulis rumah sasalah, pedah ngabohong yen di rohangan aya kamera, padahal saanyana mah eueuh. Duanana tuluy mikiran kunaon pang Ki Jemros luluasan. Kubu Iros boga sangkaan kulantaran pangeussi barak ge jalema keneh, nyatang tu aya di antarana nu getreng bari pahareng-hareng, nu hiji kanyanyerian nepi ka nekat nyokot tambang. Ari Ki Ulis keukeuh dina pamadeganana, Ki Jemros lantaran soak ku kamera demit sieun katuduh antukna agantung maneh. Tapi aya hikmahna, cek kubu Iros. urang jadi paham. Wabah sabalakana teh teu beda ti jodoh. Repokna hese dikira-kira, ari can waktuna mah hamo bisa tepa. Sanajan nu gering jeung nu walagri pagiling gisik. Nya, leres pakuwo. Teu beda ti pati deui. Walon Ki Ulis. Para wargi netizen sadayana, rupina dongeng Sunda dina carios sabalakana cag dugi ka dieu heula. Mangga teraskeun manco dina dongeng Sunda bagian ka-18. Kumaha terasna eta nasib kaum balaka sontang teh, sareng naon deui riwayat-riwayat anu teu acan kapedar di desa Sukawening sareng Sukalila. Mangga teras manco dina Capruk Radionet konten dongeng Sunda. Sim kuring nada dihapunten kana segala rupi kakirangan sareng kalepatan,
Mugi-mugi aya hiburanana, aya manfaat sareng hikmah anu tiasa dicandak tina ieu konten dongeng Sunda ti Capruk Radionet. Sing kuring sejamit pundur, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.